Oh di dia mah mung opat bumi. Oh. Ayo neng mah di dia teh mung nyalira gitu amang teh kieu we nyalira. Oh, upami hoyong tebih ka ditu upami ngaos teh tebih. Oh, ngaos teh tebih. Masya Allah. Ibu nuju naon? Mohon lah, ya Pak Amengan. Oh, wih di mana ibu teh Serang? Oh, mohon mangga hatur nuhun mangga. Mangga. Alhamdulillah ibu. Oh, ibu teh di pali dieu ringgih teh. Oh, anu ieu. Mangga hatur nuhun. Masya Allah, rawaseun kieu ya. Rawaseun di pali dieu mah tiis. Aruruga pali dieu teh. Mangga hatur nuhun, Mak. Nah, jadi di sini itu hanya ada 3 rumah. Ya, ada 3 rumah baraya di sini itu. Masya Allah ya. Nah, jadi kita lihat. Jadi ini untuk udaranya baraya di sini itu, Masya Allah sangatlah indah ya. Udaranya sangat sejuk banget baraya di sini tuh. Ada kandang domba ya atau kambing di sini. Masya Allah. Nah, jadi di sini tuh areanya area perbukitan ya. Jadi di sini tuh hanya ada 3 rumah. Nah, ini merupakan masih kampung pojok juga baraya ya, karena kampung pojok itu luas banget ya. Ayo neng mah di teh mung nyalira gitu amang teh kieu nyalira. Oh, upami hoyong tebih ka ditu upami ngaos teh tebih. Oh, ngaos teh tebih. Tapi tara aya rencang di dieu aya. Aya rencang mah. Tapi aya di dinten mah amang teh kieu we nyalira.